Wih, lur, kerak balik orang gitu ke luar negeri di Brazil tadi tuh nyimpang lah orang ke Amerika itu teh orang tuh bang ke si Obama baturan lama kawan lama terus biasa we orang ulin terus manggihan dulu nu di loba dulu orang di luar negeri di Brazil terus ke India orang tadi terakhir teh orang teh ke Afrika terakhir teh orang teh memang aya baraya orang di Afrika tadi itu teh ya salah ngaran orang yang ieu mah nya kudu silaturahmi yang dulu rumah itu bisa we orang bari nyandakan iya orang nyandakan duit gitu baheulana pan keur sarusana teh marinjem duit ke orang gitu Obama gitu terus Obama nuti Brazil pemain bola eta baheulana keur sarusah pan ka urang teh ieu na gitu marinjem duit gitu urang ditarulungan ayeuna cek urang teh urang keur butuh duitnya urang kana rek kembangkeun ieu urang tempat tempat pariwisata cek urang teh urang butuh duit loba cek urang teh gitu urang hayang nama teh diperluas gitu tempat wisata teh kurang kabeh ka gunung teh gitu arek di ieu heula ya teh arek di naon sih ngaranna teh keur diteliti heula gitu maksudnya bisi aya potensi nu lain gitu misalkan bisa wae kan aya nu tanah urang nu mengandung emas misalkan aku urang arek khusus gitu yang tambang emas gitu bisa minyak kan tanah gitu orang dikumpulkan ke orang ya non insinyur ke seluruh dunia ke orang dikumpulkan kamari teh geus diteleponan ke orang itu orang teh kabari heula orang aya perlu iya ya ke orang teh dan nyimpang heula ke Afrika kabaraya urang tuh masih ieu keneh lah gitu sarua manehna ge ayeuna teh geus manehna di Afrika teh sukses manehna teh sukses jadi pengusaha sukses lah pang suksesna di Afrika jadi manehna bisnisna eta teh jual beli toke apal meureun menyata apa jual beli toke dating lah jeung naon lah kitunya teh meureun baheula ge keur basa di urang kan aya nya rame eta jual beli toke nah ngobrol manehna teh jeung urang cenah urang mah euy cenah itu keur kasarang penyakit cenah kitu orang penyakit naon cuk urang teh carita manehna teh jadi cenah nu karasana teh cenah bangsa nyeri sirah cenah gitu terus nyeri tikoro nyeri sirah cenah pokona menyeri awak paranas tiris cenah gitu pokona wah namun geus karasa cenah eta non model nyeri sirah cenahnya non migrain terus kadang cenah sok lieur cenah muter juga alam dunia teh cenah juga muter gitu naon eta teh vertigo naon gitu nya terus nyeri tikoro cenah kuat cenah batuk teh cenah saminggu teh cenah batuk teh eureun cenah cek manehna ge paranas tiris cenah lah eta mah moal aya cenah juga di ditu cenah juga di kutub utara loh cek orang teh juga nu pernah wae maneh ka ditu cenah lah pokoknya mah gitu cenah tiris nyeri awak nyeri sirah cenah gitu nyeri tikoro cenah eta nu anu ieu nama nyeri tikoro cenah euy nu paparah nama cenah gitu cek urang teh nah cek tadi na eta kumaha cek urang teh maneh teh dan teh kumaha cenah cek manehna teh teu pernah ka mana-mana cenah gitu dah urang sibuk cenah euy keur nguruskeun toke cenah gitu cek kumaha cek urang teh sok caritakeun cek urang teh sugan urang aya solusina cek urang teh kitu nya ditanya aku orang geus berobat can cek urang teh ka dokter mana gitu wah cek manehna ge cenah ti dokter anu pang murahna cenah nepi ka anu pang mahal-mahalna salam dunya cenah cek manehna ge geus di datangan cenah cenah eta anu ampuh cenah obat teu cenah teu kerel-kerel cenah obat cek urang kumaha kitu ieu na cek urang teh mimitina jadi mimitina manehna teh cenah kumanehna teh diteliti cenah nya pokona mah kungsi lah teuing iraha lah gitu manehna kungsi cenah kumanehna teh perhatikeun cenah
Jadi cenah dina manehna waktu penelitian eta cenah manehna pernah cenah nyobaan saminggu cenah eta mah. Jadi awal nama data di nama cenah teu sengaja cenah manehna teh cenah kitu. Jadi kumaha teu sengaja cenah. Da pas hiji waktu hiji poe lah kitu nya cek manehna teh. Nah, urang teh cenah ieu teu migren cenah teu karasa lah intina mah penyakit teh teu migren, teu nyeri ti koroh, teu paranas tiris gitu. Sorena cenah eta teh hiji poe teh kitu nya. Tah kumanehna diinget-inget rasaan cenah urang teh dan teu nginum nanaon, teu nginum obat kitu nya da emang geus teu berobat cenah manehna teh. Cuman kumanehna diinget-inget cenah. Oh, cenah urang teh tadi isuk-isuk cenah keondangan cenah kitu. Jadi si naon si dahareunana teh teu ngeunah cenah kitu. Tah terus teh kumanehna teh diobrolkeun ka tatanggana manehna teh kitu mun urang meureun ngagibah lah kitunya mun biasalah di urang ngepan osoknya nu kitu mah kitu osok aya lah kitu. Tah cek manehna teh oh tak meureun lantaranana kitunya sababna gitu jadi urang ngomongkeun batur gitu tadi tah poe isukna gitu kumanehna teh dicobaan jadi isuk-isuk manehna cenah percobaan cenah rek ngomongkeun dulur cenah heula gitu jadi ari jeung dulur mah cenah urang bisa ieulah cenah naon bisa damai cenah gitu kumanehna teh diobrolkeun lur cenah eta teh ka batur lah gitu tapi ngobrolkeun dulur manehna cenah gitu dugu goreng lur dulurna teh eta mah asli cenah si eta masuk naon untuk boga gawe cenah si eta mah kitu ngajodoh di imah cenah kitu di paraban ku pamajikan cenah kitu wah pokona mah digoreng lah cenah kitu pokona kadulurna eta gitu cuman ngobrolkeunana manehna ka batur gitu pokona mah digoreng eta mah manehna teh diomongkeun lah intina mah kitu ngomongkeun batur manehna teh tah isukna tanya tah pas berangna nepi ka sore cager lur eta mah si migren gitunya terus si paranas tiris nyeri ti koro teh cager tah manehna teh aneh kan ya didinya teh tah poe isuk dicobaan deui ku manehna anu ada jelema deui anu diobrolkeunana teh batur lah kitunya batur deungan tapi masih dulurna keneh kitu keneh lur diobrolkeunana pokona mah nu goreng-gorengna lah gitu oh si eta mah cenah loba hutangna jelema miskin cenah kitu teu boga gawe lah sepan segala rupa lah gitu numpang hirupna gitu isuk-isuk deui tah biasa sorena nepi nya biasalah nepi ka sore gitu dirasakeun manehna cager lur teu karasa deui tah sa migren terus naon nyeri huntu aya lur eta teh aya kadang-kadang sok aya nyeri huntuna cenah cek manehna teh kitu lamun teu ngobrolkeun batur teh kitu wah kitu lah pokona mah mahod awak segala lah aya eta mah misalkeun geus komo paparahna mah lur eta teh datang bareng teh penyakit teh migren terus nyeri huntu paranas tiris nyeri ti koro cenah lamun teu ngobrolkeun batur teh kitu eta teh kitu tah akhirna manehna ayeuna jadi kebiasaan eta teh unggal poe teh manehna teh kudu ngobrolkeun batur lamun teu ngobrolkeun batur teh cenah cek manehna oge migren terus nyeri ti koro cenah paranas tiris cenah tulang lalinu cenah kitu eta teh bakat teu ngomongkeun batur tapi lamun ngomongkeun batur mah henteu jag we sehat kaditu ka dieu geuning guda gidi gitu. Tah gitu jadi ayeuna teh manehna teh sambil ngurus toke cek manehna jadi lamun misalkeun pon manehna di ditu mau ngelola petani toke jadi lamun datang ka lembur ieu gitu kudu bari ngobrolkeun batur kudu bari ngagosip gitu lalaki da lur jelemana mah lalaki sugan hari awewe mah kitu nya wajar gitu lalaki cuman itu cenah geus aya indikasi cenah itu pamajikanna lagi katularan cenah penyakit eta jadi kudu wah urang rada hariwangi teh cuk urang teh urang ieu ka dieu cuk urang teh menular mah cuk urang teh urang bobong kayak urang balik ka Indonesia jadi tukang ngomongkeun batur cuk urang teh kitu ayo urang teh teh kitu cenah mudah-mudahan atuh cenah ulah cenah kitu cuk urang teh cobaan atuh diruqyah geus cenah ente ieu cenah geus cenah diruqyah cenah kalahkah ku urang cenah diobrolkeun kiai nage cenah kitu ieu mah ustad cenah nu nguruqyahna ustad kiai gitu terus di Habib naon gitu nu sanggupkeun nu bisaeun teh kumaha lah eta teh penyakit kitu tah jadi intina mah lamun teu ngobrolkeun batur teu ngagoreng batur teu ngomongkeun batur lah kitunya untuk segala rupa we pokona mah kagorenganana lur eta mah
mesin anu henteu oge eta teh kudu we misalkan jelema teh bener lah gitunya kudu kumanehna teh arek bohong arek henteu gitunya anu diobrolkeun kumanehna teh pokona mah kudu diobrolkeun ka gorenganana gitu. Kalau misalkan geus diobrolkeun leungit panyakitna intina mah lamun sapoe we manehna henteu ngomongkeun batur henteu ngagoreng batur gitunya henteu ngajejeleh batur pokona mah batur teh kudu diobrolkeun anu kagorenganana kumanehna gitu. Tah lamun henteu ngagoreng batur hirupna sapoe we geus we tah nyeri ti koro migrain terus paranas tiris nyeri tulang cenah lalinu tuh wana mah sagala lah nyeri huntu ge aya cenah kitu. Nah geus kitu we nya